Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal ardina was samawat wa khalaqal hayata wal mamat. Wassalatu wassalamu ala afdalil makhluqati wa afdalil mawjudat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad alladzi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi alladzina fa'alul khairati wal hasanat wa jatanabul ma'asi wal munkarat. Amma ba'du. Kang ulang di efek kang punten supaya efekna bohong aja bang, efekna leungitkeun bae mantul suarana, terus efekna leungitkeun bae. Treble naik seetik mah hampura, treble naik seetik, bass turunkeun seetik mah boga salon kalau gitu. Terus tetap nuhun tukang salonnya, doakeun tukang salon mudah-mudahan panjang umur. Engke urang manggeus pae tinggal manehna besar. Mudah-mudahan tukang salon asup ka surga jeung salon-salona. Terus tetap sakieu. Ampun paralun anu kasuhun ti para guru, ti para sepuh anu pinuh ku pangaweruh. Hampura anu ditedah ti sadayana para alim ulama anu jembar ku pangabisa. Luput lidi ti para kiai anu paraniti ku pangarti. Kupiduna salam kahormatan kabanggaan anu saagung-agungna anu saluas-luasna abdi sanggakeun ka para kiai, para kasepuhan, tokoh dan pemuka agama anu doana ku abdi sangat dipikasuhun, aparatur pemerintah PKKantun, wabil khusus Bapak Kepala Desa anu kurang dipikayun-yun, segenap para panitia penyelenggara anu gaduh panuhun, ibu bapak hadirin hadirat pamuda-pamudi anu caralik dilebet dipengker di pinggir jeung di payun. Mudah-mudahan kumpul urang ayeuna ngajadikeun sabab rahmat Allah turun. Urang kabehan menang topek hidayah supaya kana ngaji tambah tekun, karena ibadah tambah tekun, hidup bermasyarakat tambah rukun. Sanggeusna rukun singkahade kurang kabehan kudu bersat. Makana kula ngajak kakabehan melalui perayaan Isra Mi'raj Nabi haul sareng menyambut bulan suci. Kula ngajak kakabehan yuk kurang kabehan kudu ngahi. Sanggeusna ngahiji ulah poho kudu daek ngai. Lamun hirup tilok ngaji alamat bakal ruk. Hirup di alam dunia kudu hati-hati. Komo ayeuna akhir zaman geus deukeut ka hareup jauh kabur. Wayahna kana ibadah sagede salat kudu talit. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Berbicara tentang haul, manfaat haul kurang lebih ayat 3 ayat baraha Bu? Tangetan ibu mah ngajina tilok direuneuh bar hobe asal bubar be poho kabeh. Bener temang. Kita bagi lamun ngaji di majlis taklim ustad mau ngocoblak maca kitab, di luar mah metis jambu panggal.
Manfaat haol kurang lebih aya 3. Hiji manfaat kanu dihaolan. Anu kadua manfaat bagi orang anu hadir haol berikut abdi pribadi. Anu katilu manfaat bagi keluarga anu ngayakeun haol. Geus kula mah rek ngomongkeun eta geus sugan cukup 20 menit mah. Eta melotot ya. Nu kahiji manfaat haol bagi anu dihaol. Anu dihaol wengi ayeuna nyaeta Bapak Kolot Ahan bin Uyut dari Sin sareng Bapak Kolot Aspan bin Uyut Haji Saleh. Catet ku kabehan. Nu ngondang kula lain panitia. Nu ngondang kula lain kaleman, lain RT Sarkim. Anu ngondang kula ieu nyaeta ilah Uyut anu dihaolan kurang kabehan. Bener apa bener? Maaf anu gagah lain anak incuna dulur, anu gagah lain masyarakatna, nu gagah ieu nu dihaolan. Urang mah belum tentu dihaolan gagah doang kieu. Bener apa bener? Manfaat kanu dihaolan ieu kula pernah maca dina kitab anu ibu teu nyaho tea. Ieu cenah gaya. Di mana urang ngahaol nutos maot, ngahadiahan nutos maot, kemudian bray caang alam kubur nutos maot, eta ahli kubur ternyata balik ngadoakeun ka urang kabehan. Alhamdulillah. Kumaha doana ahli kubur? Cek ahli kubur, Allahumma gfir liman nawara qabrona wa basyirhum bil jannati kama basarna biha. Nah, lihatun kulanya. Eta doa ahli kubur ngadoakeun masih hari nu Gusti hampurakeun ta anak incu kula. Alhamdulillah. Ya dengekeun lamun geus paham kitu mah lamun jarah geus ulah sok meminta kanu geus pae. Ima jarah mah kolot doakeun rek hajat. Ulah hujan. Geus teu kudu ngomong jarah teh geus jarah, engke ge nu maot ngadoakeun ka urang kabehan. Makana lamun lewat ka pakuburan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu hayyun daimun la yamutu biadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in lah bisa qadirna doang. Lamun urang ngalewat kuburan maca eta bray cang alam kubur eta balik ngadoakeun kitu ieu mah lewat kuburan heum urang dieu ari kitu urang dieu saha nah ari kitu bae kitu sok arane bubah heum urang dieu sok ngararato aya di pamarayan mangaco ieu jadul-jadul ya. Lamun aya nu paeh biasa aya nu ngomong kieu ulah gagabah budak nu paeh poe salasa masok loba nu nuturkeun teh atuh adi mamana ge nu paeh loba nu nuturkeun gerak nu paeh kuburan moal pacul sorangan ngaco paeh ieu ngomong di ulah gagabah nu paeh poe salasa loba nu nuturkeun begitu aya mayit digotong rek dibawa ka kuburan lewat ka hareupeun imahna malangkeun cai. Bari ngomong teh jojong bae ulah saajak-ajakna saha nu ngajakan ampun abah kula mah ti leureurang ngajina karena ieu wajahna wajah penuh beban kabeh hade-hadekeun aya di tanu sok rada aneh kula ge lamun tas magrib kan sok aya simut asup ka jero imah kata perbet kumaha ngomongna Bapak Kolot naong incu simut Bapak Kolot di mana cek simut kira kawin jeung nu kolot dia kan panjaman bae lama eta simutnya kan aya listrik pan Bapak Kolot ongko ditewak simutna terus dimeun teh juburna kana lampu tata prepet geus itu diomongan kumaha kan omongan anak simut lamun mau penyakit ka ditu dia kajauh
lamun mau milik balik duit dia ke dia eta simut kak lamun bisa ngomong cek simut todok aing sanajan aing mau milik jaing kapok ka dia deui bikin aing digarang dia paham teh ya geus ari lewat kuburan maka eta doang nu tadi insyaallah ahli kubur caang amin ya rabbal ieu mah nu dihawalan weuni ayeuna maaf geus jelas min ahli khair wa min ahli jannah amin ya rabbal amin katingali urang kumpul di dieu lain ku beda undangan panitia tapi amal baik almarhum percaya teh ya makanya iya perhatikan aja kula ngomong anca lalaunan tengah-tengah tepuku perhatikan sugan kapaham tingali tangkal kayu bah eta tangkal kayu tangkalna kokoh daunna hejo kembangna bagus buahna gagah tapi ulah poho ternyata yang mensuplai nutrisi makanan lewat batang kemudian ka daun kana kembang kana buah akar anu geus kaurugan ku taneuh paham ke jadi urang-urang ngarasan geus gagah doang kieu di handapkeun urang aya jasa guru di handapkeun urang aya jasa indung bapak bener apa bener berarti urang lamun nyarubuk akar nu bagus tangkal buah jeung daunna paham teh ya ieu urang kabehan ngayakeun haulan almarhum almarhumah wong atua urang keur nyarubuk akar dulur engke bagus nama ka awak urang keneh nu harirup amin ya robbal mudah-mudahan barokah haul ieu oyot urang kabehan ieu rezekina barokah umurna barokah putra putrina intu-intuna buyutna putuna kabeh dijadikeun jalma soleh ku Gusti Allah amin ya robbal rek ditanya ku kula tapi ulah sok malik nanya ya masuk kamu nanya dicekek bu ibu boga anak boga sih ngotot pertanyaan anak anu di Arab ku ibu ti anak ibu naon coba hayo duit kan duit cenah emang bah aya nu ngomong kitu Ustad pangaruh ari boga anak mah engke lamun gawe mun gajihan sok mere duit mun mere paling mere ge 100.000 kitu ge ngasuh sabulan zaman pan gawe incuna jeung sahaji mokolotna sampai cangkengna encok ya bakal pandong lagi lagi panggung kolot na kawalahan ngalayanan itu naga itu ngomongna bahasa Indonesia baik kan cek mau kolot na teh Freddy betul bate namanya kamu jangan lulumpatan aja nanti kamu jatuh tur kamu gunas gitu sabulan ngasuh incungan diupahan 100.000 capek lamun ngarep-ngarep duit pamere anak bener teman tapi kula yakin di mah menageh nu ngaran kolot mah tilok ngarep-ngarep pamere anak bahkan kolot masuk bijak anak kajin imah bege kolot mah atoh bener apa bener terus kolot mah isu keneh geus rajin aya di imah anak noongan pabeasan anak khawatir anak bisi teu boga pertanyaan anak aya tahu anak nu sok nongan pabeasan kolot aya rek nyenta modus ya sama modus baik eta kan modus anak eta pinter hayang dibere kolot eta pan modusna nganturan teh rantang 3 tingkat handap sangu tengah sayur kuku luhur tempe tahu pepetek genep ngomongna moga milik hayang nganturan kolot anak genep dibawa kabeh pindah dahar we makanya terus ngendong di 2 putih balik lewat otok opak dan kabeh asa gantang jebol kolot mah geus ulah sok ngarep-ngarep duit pamere anak bener bu terus Ustad mau diarep-arep naon tilu jadi anak kieu lah
ketika urang tos maot aya nu ngahaol alhamdulillah, aya nu ngajarahan osok jarah setahun sabaraha kali. Jarahna ge bari dongkol bae teh jabajuna anyar keneh ri. Terus di jalan geus ditungguan ku odong-odong dina. Ieu mah aya bejarah satahun sakali. Ari ngomong dong jarah ka Madura, jarah ka Bali, jarah ka Lombok, ongkos 1,5 juta di Kojayan ngabelaan nabung. Ari ngomong hayang menang barokah, barokah parabah mana Rodia? Ari kuburan kolot blok di jarahan mah. Oh aya Rodia. Aduh, mimin aya mimin. Muna aya. Icot aya. Di aing mah geus parah eta mah. Ieu mah ngomong hayang menang barokah di kuburan kolot tilok di jarahan. Ngajarahan kuburan kolot eta nyarubuk akar. Bagusna makana tangkal jeung daunna, paham apa teu ya? Ieu mah jarah, be aya jarah rek hajat. Sieun kawalat meureun. Jarahna ge duaan adi kakak. Kabeh pak saduana polongo. Cek adina teh ka ari kuburan mah di mana kitu? Cek kakana baheula mah di dieu. Pan ieu mah pindah ke dedejana. Coba kali itu nanyakeun ka mamang, nanyakeun ka mamang nah, mang ari kuburan makula di mana? Cek mamang nah ya baheula ku aing keur nguburkeun di Cicirian pake tangkal gernuk. Horeng maka tangkal gernukna dipindahkeun ku budak angon kana pager. Pan baju nama pager di jarahan eta. Salah saha hindung bapana teu ngaweuhkeun anakna kana didikan agama. Makana deketan para kiai insya lanjut kuatan budak dimoyah ki ngaji keneh bu eta nu di Arab kuno jadi kolot. Kemudian nu di Arab kuno jadi kolot naon ketika geus maot anak incuna di alam dunia akur ngahiji tilok pakai trokan eta nu tos maot tenang nu aya bener apa bener min alamati husnul khotimah ciri-ciri husnul khotimah alhamdulillah ya kurang turunkeun deui level ngajina nu penting ka hati cacahan sapaham teh ya ya kun kaliadaen catet wala takun kaludunaen anjeun kudu doang leungeun wala takun kaludunaen ulah doang dua cili kurang ngomong leungeun bae lalalauna lamun leumpang tingali lamun leungeun katuhu kahareup leungeun kenca kaburi lamun kenca kahareup katuhu kaburi gantian hartina bah keur dihareup keur diburi lamun keur dihareup nu bener dihareupna lamun keur diburi ulah sok ngabatan nu dihareup ieu mah diteundeun dihareup ngaget bebar diteundeun diburi nyaring pedang bae lamun keur dihareup nu bener dihareupna awas seorang imam yang ada di depan pertama harus peka terhadap jamaah yang ada di belakang bener tak? Rek nanya di dia sholat taraweh anu laku imam anu gancang apa anu ancak sarua ari kitu mah bahkan diserut mah eta di lembur kula kaleman eta nya lamun naon sih panas ngaranna hah Sulaiman pan disebutna Leman ku kula mah CS pan lanjut ya saya sudah protes bae bahkan pemuda di kula mah lamun rek tarawih eta sok mimpi kula jadwal imam tak imam nada anca imam balik didengekeun anu keur dihareup harus peka dengan jamaah yang di belakang. Ingat diburian urang tengora kabeh, diburian urang tekolot kabeh, lamun kira-kira jamaah pamuda kabeh sabodo gancang los. Tapi kan diburi aya hati-hati budak.
lamun taraweh ganceng doain amin ada mabok eta udah lagi balik manehna ka mana wa balik ka teu kuat musuh mah pindah musala aing paham teu maksudna ya masih ngomong ke leungeun iya leungeun lamun kahareup ieu kaburi engke ieu lamun kahareup katuh kaburi hatina ulah hayang dihareup bae sekali-kali ngasaan diburi ieu mah pangimaman dikeukehan ku sorangan bae atuh aya ustad anyar hayang belajar jadi imam nanaon ge lamun teu biasa ka ieu sagede ngomong lamun teu biasa sok acaetot imaman ge lamun teu biasa tak wala anta wala ana wala antum wala pan kaburi cek diberi lakum pasti ngabekna lakum dinukum wala dolin saking ngagebegna tilok biasa makanya yang muda-muda tolong beri kesempatan tahareup sekali-kali kita belajar kita biasa bener tebak maaf sagede ngumumkeun nu paeh beta kudu ahli eta ieu mah aya nu paeh biasana meureun tukang ngumumkeun nu paeh RT barang geus kitu RT na keur muriang mencret berat aya ustad anyar nu biasa tilok ngomong wah kapaksa ngumumkeun salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mang Junaid tilahiyah. Eta kan anak Mang Junaid bawa bolok. Ustaz, bapak itu salam tadi ya. Ngomong alhamdulillah segala. Kan kudu maido tilok biasa. Bener apa bener? Paham teh ya? Ulah dihareup bae geser kaburi, giliran batur ka hareup. Lanjut. Itu ngateu teh buku pikirannya. Terus tingali ieu leungeun katuhu jeung leungeun kenca tingali lamun leungeun katuhu kan tugasna minum tanda tangan sasalaman nu bagus-bagus leungeun katuhu leungeun kenca naon tugasna bagian pembersihan nisan tapi tilok protes ileungeun kenca tilok marah sanajan tukang ngisang doang ge tapi cek atuh dia tenang kenca najan dia tukang ngesang aya tenang bae ari aing boga duit mah bisnis cair engke dia ku yang dibelikeun jam tangan dulu make manu kenca paham teu maksudna hirup ulah hayang sarua ulah sok ngabanding-bandingkeun jeung batur kabeh geus aya ukuranana bener apa bener paham ibu dah paham na doang sok ngabanding-bandingkeun salaki jeung salaki batur deh dereto kita kena naon batur mah katuh usaha 2 tahun geus kajini mah kabeli mobil tak mah usaha di balap kitu beueuh peurahan retaneuh beul ini wajah korban ngaheneng ulah sok ngabanding-bandingkeun hirup jeung hirup batur kabeh ukuran rezeki mah sebetulnya sama tergantung dari sudut pandang mana kita melihat bener apa bener? Tingali si eta duitna loba mobilna bagus imahna bagus salakina nganjang bae bener tak? Si ieu malah duit pas-pasan imah sederhana tapi salakina bager jasa bener tak mah? Si ieu duitna loba salakina hade anakna tilok daek ngaji si ieu malah duit pas-pasan salakina hade anakna rajin ngaji berarti ukuran rezeki mah geus sarua geus urang mah kabehan sok siling sangka doang bener teu mah cek urang si eta hirupna ngeunangeun belum tentu aya nu ngomong kieu teh nu ngeunaan mah cenanya jadi kiai coblak biasa jam diberkatan diberi duit nah gimana wayah kieu aing di lembur batur kene balik datang ka imah jam 3 unggal peuting nyekelan mik aing mah bisa kacekal paling resikoan jadi nanaon gaya resikoan bener teh bang ieu tukang ceramah malah mencan serak becan menang duit tapi deurus kene daripada tukang tinju lamun can bonyok eta teu menang duit tukang tinju deurus kene aing mah daripada tukang jaga WC lamun can aya nu modal deh
Paham ya, paham? Kurang masuk siling sangka doang. Artinya apa ibu bapak? Kurang belajar bersyukur. Naon anu dipilih kurang syukuran insya kembali karena lagi matak mal beres-beres ya. Iya lengan katuhu lamun atul digarok kulungan kenca. Lamun kenca atul digarok kulungan katuhu. Artina jeung masyarakat jeung tatangga komo dulur maya sabaruyut kabeh kudu siling garowan, kudu siling tulungan, ulah siling hewa, ulah siling omong. Percuma hawalan tiap tahun biari pasya keneh bae mah. Justru ngakeun haul akbar ge kumpul dulur kabehan supaya akur. Bener apa bener?